Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patukang deui sareng sungkuran Kintan Nur Oktaviani dina acara Warjati Warta Sunda Zaman Kiwari. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngalebikeun hiji warta nyaeta gundukan sampah anu ngahalangankeun jalana kendaraan. Urang sadayana pasti minang mican runtah janji di mana baik. Lamun urang janji mican runtah, pasti rila runtah bakal ngagunduk jadi loba. Kukurangna pengawasan para aparat pamarentah jeung sikap acuna masyarakat kana lingkungan sampah anu ngagunduk di sejalan bakal ngarugikeun ka sakabeh masyarakat. Contohna anu terjadi di Jakarta tanggal 8 Januari 2020, sampah anu ngagunduk menghalangan kana jalan lalu lintas kendaraan. Akibatna jalan jadi macet, hayesekeun ngaliwatna kendaraan. Selain kitu, runtah anu ngagunduk dalila bakal jadi penyakit. Kukituna hayu urang sadaya tingawit ayeuna tong mican runtah janji. Pemirsa, dipina sakitu warta anu tiasa didegikeun ku simkuring amit mungkur amit mundur hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warjaki.